urang sami-sami ngabandungan. Harita Ki Sabda diperihpati poncrot getih sana kitu cek paripawasna pikeun ulungan Mang Sukro kitu kumaha jawabanana mangga urang teraskeun. Sok sanajan hati nama sedih Ki Sabda teh ku ayeuna kacan meunang jawaban nu nyugemakeun. Antukna Ki Sabda ngedalkeun kasanggupanana bari jeung kitu dina hatena pinuh ku pangharepan susuganan lamun dirina geus bisa melaan Mang Sukro mun geus hasil ngaluarkeun Mang Sukro bisa laksana jadi manusia sagemblengna sakumaha nu diangen-angen ku dirina. Sakali deui hampura Ki Sabda bisi jawaban kula teu nyugemakeun kana hate anjeun. Abdi nampi Ki Sepuh sumangga isim abdi janji bari ngalaksanakeun kana pancen ti salira kaulan. Syukur lamun kitu mah Ki Sabda. Regreg kayang nage. Ret eyang suk marasa kadiri Kiwanara geus kitu pok anjeunna kedalisan. Kiwanara abdi Ki Sepuh. Tang tu hidup hayang geura mulang kana kaayaan hidup nu asli. Sanggeus heubeul hidup dicipta jadi monyet bodas kumbah Cakrasena. Terus pisan eyang mugi salira eyang kersa masian pitulung ka jisim abdi. Jisim abdi parantos teu sabar hayang geura mulang ka alam jisim abdi eyang kana kaayaan manusia sabihara-bihari mulang kana kaayaan manusanyana eyang. Kiwanara bodas nemalan bari jeung dumareuda sagala. Hatena pohara ngangres jeung ngenesna ku ayana dirina geus leuwih ti heubeul boga waruga hiji monyet bodas. Kue yang baris dibantu ngan wayahna ulah waka hayang ayeuna Kiwanara. Ayeuna mah leuwih hade barengan wae Jang Darta jeung Nyi Titi kaleuweung kadu dina poe isukan. Lamun Nen Sukmawati geus insaf, lamun Ki Burak geus sampurna, teu naon-naon diri hidup kue yang baris ditulungan. Kitu amanat eyang mah Kiwanara. Muga-muga anjeun teu kuciwa hate, muga-muga anjeun teu tugena hate. Kumaha sanggup pikeun ngabarengan Jang Darta jeung Nyi Titi dina isukan kaleuweung kadu Wanara. Unyuk sumangga jisim abdi moal bade baha kana pangersa salira eyang kaulan. Syukur lamun kitu ulah make kaulanan kaula anun ka kula mah da. Kula mah lain raja. Sebut biasa urang sasama manusia. Tahapan urang sarua eueuh nu handap eueuh nu luhur. Tah kitu syukur. Kayang nagay ngarasa sugema anaking ayeuna malantaran poe ngagayu kawan Cijanari jadi wayahna kue yang ditinggalkeun heula. Yang Darta Nyi Titi kue yang ditinggalkeun keun isukan mun urang aya umur tangtu patepung deui. Insyaallah wayahna barudak ditinggalkeun heula ku eyangnya. Eyang suk marasa ngadeg tatan-tatan rek mulang deui ningalkeun Nyi Titi jeung Jang Darta saparakanca. Eyang atuh ngaelang teuing eyang matak naon upami tras we ngawengi di dieu. Eyang teh lain geus teh sono. Kalayan eyang lain teu hayang tuluy marengan di dieu ngan bae eyang teh melang ningalkeun si Boreleng di pamatuhan eyang nu ayeuna. Wayahna ditinggalkeun ku heula ku eyang nya bager. Heug diduakeun ku eyang masing mulus rahayu berkah salamet. Ku panglingihan salira nu ayeuna teh di mana atuh eyang? Ulah hayang nyaho ayeuna geulis. Keun ke ku eyang baris dibejakeun ka diri hidup. Ayeuna masa kali deui wayahna ditinggalkeun heula nya bageurnya. Mangga eyang mangga geus kitu mah Nyi Titi munjungan salam. Nya kitu deui Ki Darta jeung Nuliana nyareng sesa salaman terus eyang suk marasa kaluar ti lingkungan Jang Darta saparakanca. Eyang suk marasa sakiceup geus teu aya ngagunakeun elmu nu aheng naker. Sakiceup geus jauh ti wewengkon Guha Warudoyong Pasir Caringin mulang ka pamatuhanana ditutugan Gunung Gadung sakalereun lembur Cikole. Mangsa isuk-isuk manuk recet di sarada hawa panon poe sumirat cahayana ngenclong koneng. Nyinarkeun cahaya nu enak tur hawana pohara matak seger.
Kaayaan alam di sabudeureun leuweung kadu mah mangsa harita estuning pohara enakna. Matak sugema nu narima matak betah pikeun rumingkang di pawenangan. Di buruan hiji saung nu aya di wewengkon leuweung kadu, palebah padataran nu teu hieum teuing ka kayon ge rada lenglang. Diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak harita geus nyararing, duanana keur dariuk dina bangku awi hareupeun aya ta saung. Diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak nu ayeuna geus salin wujud jadi diri Titi jeung Jangdarta. Atuh para mitra sadaya, majar sugema cenah ku aya marehnena geus datang ka tempat bari salamet. Tapi handeueul oge lantaran sapeupeting manehna aya di dinya ngadon ngenong di jero saung nu teu dipake ku padumukan Eyang Sukmarasa. Tetelat aya sasaha nu datang ka dinya. Eyang Sukmarasa tetela geus sugung, atuh taya datang-datang hal eta teu wudu ngadatangkeun nafsu jeung kakeuheul keur diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak. Sedangkeun apaan manehna kamari manehna datang ka dinya taya lian rek ngarebut keris titisan iblis dina dampaleungeunna Eyang Sukmarasa. Kari-kari basa maranehna datang ka dinya saung suwung ngeuweun nyicingan. Eyang Sukmarasa teu kasampak aya di dinya. Bareng jeung recetna sora-sora manuk jeung suka bungahna mapag alam nu enak, Nen Sukmawati poe nyarita harita ngomong ka diri Ki Burak. Kamana mantongna si Sukmarasa teh nya Burak? Bet eueuh datang ka dieu geuning mangkluk teh nya. Bener pisan Den, duka mun terus sieun meureun ku urang. Sanu nyaho si Sukmarasa sieun ku urang ngacir, ngabecir bari geus nyahoan yen urang baris ka dieu. Bakal ngadorag ka dieu. Nyaburan tuluy we nyumput ningkahan urang. Pasti nyumput nu bunyi dan teh. Teh mah Ki Burak ngebrehkeun pamanggihna. Heueuh, maneh mah sok ka mana wae arina naon teh Burak? Somongna keres ya hirup teh dengekeun ku maneh ya Burak. Nu kasebut Eyang Sukmarasa teh apana jalma luhur ku elmu jembar ku pangabisa. Kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti lain jalma samaneha teh. Moal nyasieun kitu bae ku urang, bari can kungsi adu hareupan jeung urang. Yeuh, maneh ge eleh mun langsung adu hareupan Burak. Lantaran aku si Inah ge jeung ku si Titi maneh geus eleh. Komo ku guruna nyatana Eyang Sukmarasa. Kana pasti kana kituna. Dalamun baheula-baheula mah keur urang can boga ilmu nyaeta ti Raja Siluman. Wah, geus pokona malah sigana teh lamun dibandingkeun jeung Eyang Sukmarasa sarua jeung urang teh. Lir ibarat piit ngedeuk-ngedeuk pasir jog-jog neuri buah loa. Cecenet maneh kiara kitu kasebutna oge. Sarua jeung Pacikrak ngalawan Merak atuh ngaranna teh. Wah, hari naon teh sok mapanas wae Nen waduh. Kumaha atuh Nen? Eleh ge kamari ieu mah teu naon, buat teuing kuring ayeuna mah. Hebat, baheula mah keur apes, keur naas boa ayeuna mah, keur jaya, panaya apes jeung jaya. Ayeuna mah sigana mah moal najan langsung yang hareupan diri si Sukmarasa ge lah. Yang nyaho we di hareupan lah. Ku si Burak teh atuh. Mun eueuh jalma saurang-urang acanya Burak. Kamarana nya mangkluk-mangkluk teh meni peuyeul sepi pisan Burak. Matak heran jeung bingung pikeun pilampaheun saterusna pikeun urang. Urang teu nyaho ka mana kaburna si Sukmarasa. Mun manehna teu kapanggih atuh cilaka. Urang moal bisa ngarebut keris titisan iblis atuh. Sedang eta pakarang pohara ahengna, pohara hebatna pikeun urang. Lamun urang teu bisa nyekel eta pakarang cilaka urang. Bingung ye kami mah. Diri Nen Sukmawati harita nu geus jadi adeg pangadegna Nyi Titi ngarasa bingung nyapi pikiran. Bener Nen, bingung lah sarua bingung ye. Tapi mun urang di dieu wae moal aya hartina deui, moal aya gunana Nen. Nu matak Burak lila-lila ge eueuh hartina, eueuh gunana. Kudu kumaha tu ayeuna ye urang teh? Keur jongjon narobrol kitu. Antara diri Ki Burak jeung Nen Sukmawati seak ceneng ka hareupeun manehna aya nu ngagajleng. Tetela wujud hiji maung lodaya nu harita ditumpakan ku Nyi Inah nu geus cunuk ka dinya. Barang geus aya hareupeun nuduaan jrut Nyi Inah turun ka handap nangtung bari mencrong ka nuduaan. Sedengkeun si lodaya katelasi boreleng teh gancang ka sisi siga nu mere kasempetan ka pihak Nyi Inah nu keur adu hareupan jeung dua jelema nu aya di dinya. Nen Sukmawati jeung Ki Burak nu harita geus salin wujud. Harita teh jiga Nyi Titi jeung Jangdarta gancang narangtung kituna maranehna bisa nakar nyumputkeun semu, nyumputkeun ka aya nu sanyana
maranehna hayang nemongkeun kaayaan Jangdarta jeung Nyi Titi anu pohara wanoh. Sabalikna keur Nyi Inah najan kumaha manehna moal kasamarantinga, moal kabobodo tenyo. Najan nu aya di dinya nu aya hareupeunana siga Nyi Titi jeung Jangdarta. Tapi ingat kana kasauran Eyang Sukmarasa. Nya kitu deui hatena geus beda rarasaan. Jadi manehna teu percaya sagemlengna kana tetenyoan ayeuna. Manehna tetep boga sangkaan yen anu aya hareupeuna teh tayalian lintang dirina Nen Sukmawati jeung dirina Ki Burak. Ngan keur nyamur pikeun ngalaksanakeun sakur kahayang jeung cita-cita nu teu bener. Nen Sukmawati maju salengka ka hareup, ngadeuketan ka diri Nyi Inah. Najan hatena mah keheul jeung ambek ku ayeuna Nyi Inah datang, bari jeung dibarengan ku hiji maung lodaya. Tapi Nen Sukmawati nu jirimna siga Nyi Titi nemongkeun sikap siga nu miconggah, bangun anu loma naker ka diri Nyi Inah pok ngomong someah naker. Hatur Nyi Inah, aduh, nuhun ditepangkeun sareng teteh di dieu. Anika mentong pura-pura Sukmawati sia. Najan Anika nemongkeun jirim jiga teh Titi, tapi kuring yakin jeung apal yen Anika teh si Sukmawati dukun iblis deuleu. Ih, moal nya teteh, yeuh, nu sejen darina naon yeuh. Moal nya yeuh moal nya. Ayeuna naon teh moal nya. Nya teu apal kana kaayaan teteh. Teteh milarian nyai ka mana-mana ceuk paribasana berkakale rebur ka kulon. Nya eta mah geus lami naker. Nuhun ayeuna ditepangkeun di dieu jeung teteh, nuhun. Keukeuh Nen Sukmawati ngaku Nyi Titi. Bari satekah polah ngayakinkeun ka Nyi Inah supaya Nyi Inah percaya kana kaayaan manehna nu sanyana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu keur kitu Jangdarta mamalihan harita nyamperkeun ka hareupeun Nyi Inah. Nangtung gigir Nyi Titi mamalihan bari pokna. Moho Nyai, ulah kemana wae atuh bari nyarios teh eta teh. Yo, oh ya pugong kang ieu teh. Moal Nyai ulah kemana wae sakian teh moal Nyai nyangka Nyi Titi siluman atawa nyangka Nen Sukmawati. Tos lami akang sareng Nyi Titi teh maluruh diri Nyai. Kamana wae atuh Nyai teh bager? Yuk, urang sasarengan pi urang milarian Nen Sukmawati jeung Ki Burak jeung Ratu Cakrasena nu jahat teh Nyai. Urang berantas ku urang Nyai. Ragamang leungeun Ki Burak nyekel kana leungeun Nyi Inah tapi rikat. Inah ngepeskeun leungeun atuh teu kungsi kabeunangan. Harita teu kungsi kacekel ku Ki Burak alias Jangdarta palsu. Malah teu cukup ku kitu lantaran dina gerakan sagancang-gancangna ciuk leungeun Nyi Inah nu katuh mata dipake nonyok beungeut ciuk des. Atuh para mitra, Jangdarta palsu nepi ka ngoceak bari ngusapan irung nu kabeneran ngaluarkeun getih meni ngucur loba naker. Aduh Nyai, kunaon Nyai jadi galak kitu ka akang geuning? Nyai teu resep kitu teu nyaah ka akang. Kurang kumaha kabela ka jeung ka nyaah akang ka Nyai. Mun Anika bener Kang Darta, moal nepi ka dikakaya kitu ku deui kuring. Tapi lantaran Anika siluman, mangka Anika kudu ingkah ayeuna ka di deuleu. Ih, sing yakin atuh Nyai, sing yakin, sing awas. Akang teh jelema, akang ke Kang Darta lain siluman. Munnya anjeun jelema aya ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Ayeuna keneh. Nyi Inah para mitra nyoba kana eta makhluk. Wah, hoream. Mun kitu Anika ulah ganggu deui ka pihak kuring. Burak, nya kitu deui kanu liana ulah rek ngaganggu. Yeuh, kuring hayang hirup tenang. Henteu hayang diganggu ku bangsa siluman, teu hayang diganggu ku arwah nu marakayangan. Ini sia Burak, gancang ini samemeh kami bea kasabaran. Amarah Nyi Inah beuki muncak, beuki bener-bener ambekeun. Nyi Titi palsu nyampeurkeun ka dinya bari pok ngomong ka Ki Burak nu jadi Jangdarta palsu. Nyai, teteh ngaharepkeun antara urang ulah aya pacogregan, ulah aya memusuhan, ulah nimulkeun pabenengan. Ku kituna muga Nyai ulah nganggap nu lain-lain ka diri teteh. Najan kumaha kuring yakin yen anjeun teh lain teteh Titi nu asli, tapi anjeun nyatana Nen Sukmawati, dukun palsu, dukun iblis. Montong mungkir sia.
Urang nganyangka Nen Sukmawati ka diri teteh teh nganyangka Kiburak ka Kang Darta. Naon sababna Nyai? Nyi Titi palsu harita. Antukna tumanya hayang nyaho nepi ka mana ka nyaho diri nyina. Nu keukeuh peuteukeuh nyangka kaayaan manehna nu sabenerna ngadatangkeun hiji kapanasaran. Nyina imut bangun ngahinana keur sarta pok ngomong menit capetang dibarengan ku tutunjuk sagala rupa ka diri Nyi Titi palsu. Jadi kudu dijelaskeun ku diri kuring Sukmawati, dukun iblis, dukun palsu, dukun gejul, hayang dijelaskeun ngeunaan kaperluan aranjeun pangna aya ka dieu. Najan aranjeun geus ngelehkeun kuring basa aya di hareupeun Guha Warudoyong Pasir Caringin, tapi kuring ayeuna beda jeung kuring poe kamari. Ye bising teh nyaho mah. Montong sombong gancang jawab heula pananya kami tadi. Inah, nafsu oge amarahna Nen Sukmawati mangsa harita. Teu nanaon ari hayang dibejakeun terus terang mah ye. Anjeun jeung si Burak tas ngelehkeun kami nu terus kadarieu. Lantaran hayang ngarebut keris titisan iblis tina cepengan Eyang Sukmarasa. Kitu lain permaksudan aranjeun teh. Mun bener rek kumaha? Teu kumaha nganu tetelan aja beli ka iraha aranjeun moal bisa menangkeun eta keris titisan iblis. Eta pakarang moal bisa dipibana ku Andika deuleu. Kurang ajar sia mun kitu mah maneh nyaho ngeunaan ayeuna di mana nyumputna si Sukmarasa. Bejakeun sia Inah di mana ayeuna si Sukmarasa teh aki-aki pikun teh. Ganjang bejakeun sia. Mun teu dibejakeun sia didrel ku aing. Kuring nyaho di mana ayeuna anjeunna. Ngan hanya kal kuring moal ngabejakeun ka aranjeun ayeuna. Lantaran percuma dibejakeun ge sabab aranjeun ngahalalicik. Jelema jahat kejem telenges ka sasama. Baheula ge apan kuring rek dipaehan ku anjeun teh. Ih, puguh dinya meuh. Manehnya ho ayeuna di mana ayeuna eta keris titisan iblis? Nyi Titi palsu harita nyorongot. Puguh we nyaho mah. Di mana ayeuna? Nah bener kitu dina cekelan si Sukmarasa atawa di jelema sejen? Lain Eyang Sukmarasa nu nyepengna. Di mana atuh? Saha nu nyekelna atuh? Sok bejakeun atuh ngarah Nyai Salamet. Yeuh, kanyahoan ayeuna mah sia. Kabuka belangna, kabuka kedokna, bener we aranjeun teh si Sukmawati jeung si Burak. Moal dibejakeun deuleu. Moal pati-pati anjeunna neangan keris titisan iblis lamun anjeun lain si Sukmawati jeung si Burak. Lantaran lamun Teh Titi jeung Kang Darta moal mungkin neangan keris titisan iblis keur naon balina oge. Ye. Nyinah bangun anu sugemaha teh. Manehna ngomong make jeung sarangah serenge sagala rupa. Kawas anu mapanas ka diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak. Nu ayeuna beuki ngebrehkeun ka aya nu sanyana akibat kajurung ku hawa nafsu anu ngabebelah. Diri Nen Sukmawati nu ngancik di diri Nyi Titi palsu jeung diri Ki Burak anu ngancik di Jang Darta palsu. Antukna geus teu bisa deui nahan nafsu, ambakna geus nepi kana puncakna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulya, sakumaha nu kauninga diri Nen Sukmawati nu ngancik dina diri Nyi Titi palsu jeung diri Ki Burak nu ngajadikeun Jang Darta palsu antukna geus teu bisa nahan deui nafsuna. Nafsuna geus nepi kana puncakna nu matak harita keneh babarengan ngirimkeun serangan ka diri Nyina. Ki Burak ti belah tukang atuh Nen Sukmawati ti hareup duanana babarengan ngagempurkeun peureupna bari pating cerobong. Modar sia. Harita keneh para mitra sadaya Nyi Titi ngatu ngajorowo. Ayeuna kiri sia modar. Ina, sia. Jang Darta pon kitu keneh. Sora gempuran para wargi sadaya peureub meninga hiuk bangbaraan. Ngarah kana tongong jeung kana dada Nyi Inah, tapi Nyi Inah waspada. Siung kalayang manehna hampangkeun raga nepi ka ngalayang kaluhur clek nincak dahan kain nu aya di hareupeun eta saung.
Inah memang salamet tekung si kabenangan bohku gempuran pereup Kiburak, bohku gempuran pereup Nen Sukmawati. Tapi lain dari nu kealaman ku diri Kiburak jeung Nen Sukmawati, lantaran akibat nu digempur keunangan jaul, kaluhur antukna maranehna jadi silih tonyok gempuran Nen Sukmawati kena kana beungeut Jangdarta palsu, gempuran Jangdarta palsu kena ka Nen Sukmawati. Antukna duanana para mitra kaayang Jangdarta palsu ngalayang katukang, aya 15 lengkahna atuh direk Nen Sukmawati munur sababaraha lengkah bari ngarampa kana dadana. Waduh, kumaha ieu teh? Kuring nyaris, aduh. Nen Sukmawati nu keureuh jadi nyetiti, harita ngarampaan dada nu karasa asa seueur lain lumayan. Nyinah nu keur ngeunah-ngeunah diuk dina dahan kai hareupeun saung harita nyikikik seuri bangun nu sugemaeunaker. Kumari geus kieu Sukmawati, Burak? Turun sia kurang ajar. Turun sia. Nyetiti palsu jeung Jangdarta palsu Patinggorowo nitah turun ka diri Nyi Inah nu keur ngeunah-ngeunah cicing dina dahan kai. Bangun nu suka bungah taya kalisi jeung karingrang. Moal kuring mah betah di ngareunah di dieu cicing. Jeung batan kudu turun nyampeurkeun ka aranjeun nu teu ceureuh mah. Mun andika hayang ka dieu sok atuh lah saasa nae kurang gelut di dieu. Ngarah-ngareunah geura ieu tumanina. Sok geura nae ka dieu bis mun nyanya andika mah gede kawani jeung loba ka pangabisa. Ceuk Nyi Inah bari nangtang atuh bari nangtung dina dahan kai segede pingping budak. Bari nangtang bari nangtung gitu. Kurang ajar sia. Wer kaluar angin ciciptaan tina leungeun nyetiti palsu nu didorongkeun ka palabatang kalkai atuh cileng Nyi Inah turun ka handap. Sedang dahan kai nu kakeunaan ku serangan ti kaangangan atuh ku diri nyetiti saharita ngadorok-dorok peunggas. Sebuk Jangdarta palsu harita keneh ngaheumatkeun peureupna. Nu kenca jeung nu katuhu tutur-tutur datang nepili genti. Tapi Nyi Inah teu cicingeun gempuran-gempuran Jangdarta palsu teh ditahan ku leungeun manehna nu kenca jeung nu katuhu des. Peureub dina Jangdarta palsu alias Kiburak karasa panas menina retep nu matak manehna nepi ka ngoceak. Jangdarta palsu munur 2 lengkah bari jeung hahargungan bari leungeun diusapan. Aduh panas jadol sia. Nyi Inah dengan tepiri Kiburak manehna langsung ngangseg bari terus-terusan ngirimkeun serangan-serangan nu matak ngabahayakeun. Malah dina hiji waktu Nyi Inah bisa ngaragrageun kaayana Kiburak ku tajongan suku katuhu anu pas langjeng peureub kenca dampal suku katuhu keuna kana palangkakan sedengkeun para wargi sadaya peureub kenca nu pohara tarikna keuna kana cukang irung kontan Kiburak harita ngoceak lamat naker. Wow, ampun. Kubrag Kiburak nu warugana masih keneh Jangdarta ngoceak bari ngagubrag saterusna hahargungan heseuna kerek hudang tibang usah oseh ugal-ugil hese cengkat teh sanyana. Nyi Inah nangtung gigireun Kiburak nu keur hahargungan nahan ka nyeri bari pokna. Burak, gancang geura balik sina kaayaan anjeun nu asli. Andika montong terus ngajadikeun dirina Kang Darta bener. Nu lain nulian bisa katipu tapi keur aing. Keheulaanan mun kudu katipu ku pantar sia. Gancang sia geura mulang kana kaayaan anu andika nu sabenterna. Aduh ampun, ya ampun. Aduh, Nyi teu kuat kula ampun. Ampun kula hayang sampurna. Aduh. Hayang sampurna tapi mung taluka. Aduh, ampun. Sampurna hayang taluk mung kitu kaayaan Kiburak mangsa harita. Kurang ajar sianya. Sakdes beungeut Kiburak ditajong satakerna ku Nyi Inah. Cerit harita Kiburak ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat beri awakna ditajong tarik teh ngagurimpa tarik naker. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, kumaha kaayaan Kiburak harita? Kiburak harita aduh-aduhan. Aduh, ampun, yeung. Nyai ulah nyiksa ka diri kula Nyai, ampun. Gancang andika geura ini ti dieu. Aduh, moal.
Maju sia tuh moal malayan kami. Kancang sia. Ku kami mah burung dilayanan dulu sok. Geura maju sia. Aduh ampun tuani, ampun. Jeleng Nen Sukmawati nu ngajadikeun Nyi Titi harita ngaga jeleng kadeketeun diri Ki Burak nu keur nangkarak bengkang bari hahargungan terus nyang hareup ka diri Nyi Inah bari molotot teu ngiceup-ngiceup haok nyentak tarik naker. Inah, montong ngajago sia hirup teh. Dasar kurang ajar sia ayeuna mah maneh kudu modar deuleu. Podaran sia ku aing kagok asong. Kumaha sia mending modar atau mending milu ka diri aing? Ngara senang panjang umur lamun milu ka aing deuleu. Nyi Inah harita tenang nangtung bari ngarenyu nahan imutna ngabadungan sikap-sikap diri Nen Sukmawati alias Nyi Titi palsu nu ambek-ambekan malah kalayan tenang pok manehna nemal. Nen Sukmawati ayeuna mah geus lain waktuna pikeun Andika sombong adiguna geus lain waktuna pikeun Andika hayang ngajajah atawa ngalanyawa diri kuring. Yeuh lantaran moal aya hartina moal aya hasilna mending ge Andika mah talu, mending ge Andika mah geurang-geureunan kalakuan jeung pagawean Andika nu mimitu miculak beda ti batur. Nu matak ngarugikeun teu batur. Andika ulah rek sakarep ingsun ngagugulukeun kajahatan jeung katalengesan ka sasama. Geura-eureunan kalakuan teu bener teh atuh Sukmawati. Nu geus manggeus ku kuring baris dihampura. Kuring moal hayang ngayakeun balitungan naon-naon ka Andika. Moal ngayakeun riributan naon-naon nu penting asal anjeun insaf. Asal anjeun babalik pikir ke kuring malah sugema pohara. Montong sombong sia Inah. Najan kumaha aing moal nurut. Moal rek ngagugu kana omongan maneh keur aing make heulaanan. Kudu nurut kana kayang sia mah deuleu. Rasakeun jeung gempuran aing deuleu. Sepuk Nen Sukmawati ngagempurkeun di peureupna. Ngajojo kana cukang irung tapi tahan ku peureub manehna. Des. Aduh. Waktos nasib di Paramitra. Duwi ka dieu heula Paramitra.